aya oge bengkel mobil, material sareng warjahil, tempatna endah waas pamandanganna. Nu ayana di pengkolan Pasir Bogor, pinggir jalan raya, legok Conggeang, Desa Cibereye, Kabupaten Sumedang. Terkenal rumah makan Warjan kamana-mana, masakan Sunda ciri khas Sumedang. Seueur menuna pasakan sagala aya, harga murah meriah, matak nikmat ditungtungna. Rame pengunjungna, loba nu daratang hoyong terang, tuang leut balak kecerakan, sempal guyon gogonjakan.